ila zikrillah al ayah. Ya ayyuhalladzina hey jami-jami anu seueur. Hey jami-jami anu seueur amanu anu padang iman ke ieu ladina. Idza nudia takala di panggil digero diwaktosan. Idza nudia takala digero anjeun li sholati kana atau idanu dia di mana-mana di paparinan uninga anjeun li sholati kana waktu sholat min yaumil jum'ati dina dinten jumaah pas ao mangka kudu engal-engal arajeun kabeh ila zikrillah kana ngalaksanakeun sholat jumaah al ayata hamidamel al ayata maca anjeun kana ayat ayeuna majlis anu nomor ka-7 bade nguningakeun perihal katerangan anu berhubungan sinareng dinten Jumaah. Anu mana dibuka ku ayat ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Jami-jami anu iman bila mana arajeun kabeh di paparinan uninga tos dugi waktu sholat jumaah maka kedah engal-engal arajeun kabeh kana ngalaksanakeun zikrullah nyata sholat jumaah al ayata macanya kana rawa ngariwayatkeun kana hadis Anas bin Malik Sayyid Anas bin Malik radhiyallahu anhu bil isnadi kalawan sanad aladi tegasna sanad dakarnahu anu tos nutur abdi sadaya kana ladi bil majlisil awali dina majlis anu awal qala ngadawuh Said Anas suila ditarosa Rasulullah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an yaumil jum'ati dina perkawis dinten Jumat. Saud Sayyid Anas bin Malik radhiyallahu anhu mantena misaur dina hiji dinten Kangjeng Nabi aya anu naros perihal dinten Jumaah. Pakola maka ngawalar Kangjeng Nabi yaumu silatin ari dinten Jumaah eta dinten silah. Yaumu silatin ari dinten Jumaah eta dinten silah dinten nepungkeun baraya dinten silaturahmi wa nikahin sinareng dinten nikah diwale Kangjeng Nabi Jumaah teh dinten silaturahmi jeung dinten nikah maksudna silah teh silaturahmi nyata ku ngariung di masjid jami dina raraga Jumaah. Tuh, silaturahmi mingguan. Salajengna sok kadituna aya si sabadaruan di masjid teh nepungkeun panangan di masjid jami jeung anu jarumaah deui nyata sasalaman. Nyata sasalaman menjelang bade ngalaksanakeun salat Jumaah. Sepertos anu kagaliban di urang sadayana tos salat tahiyatul masjid teras duha tos wirid sarta acan adzan Jumaah sok salilaturahmi nyata ku nepungkeun panangan sae teh katerangan salajengna Jumaah teh dinten nikah sae lamun nikah dilaksanakeunana dina dinten Jumaah. Guru-guru amang sadayana lamun nikahkeun putra-putrana baik pamegat atau istri sok dinten Jumaah walaupun teu kalintang caket mah sapertos anu di Cianjur nya di Gaswa pangresa nikahkeun putra sadayana istri dinten Jumaah pamegat dinten Jumaah. Nyata ngalap pasunatan
ngalaksanakeun pernikahan dina dinten Jumaah supados langkung barokah. Qalu ngadawa asa wa kaifa dzalika wa kaifa eta kumaha dzalika ari yaumul Jumaah ya Rasulullah hai utusan Allah. Sahabat sabada diwalar ku kanjeng Nabi yen Jumaah dinten sila dinten nikah aya anu naros deui bahkan sahabat suur nu narosna ku pertanyaan wa kaifa dzalik naon sababna pangna Jumaah disebut dinten sila dinten nikah. Qala ngawal kanjeng Nabi li annal ambiyai karena sanyana pirang-pirang nabi alaihi eta tetep ka anbiya salatu ari rahmat wassalamu jeung kasalamatan eta kan kabuktosan ieu anbiya eta yankihuna nararikah ya anbiya fihi dina yaumul Jum'ah walaran Kangjeng Nabi pangna Jumaah disebut dinten nikah ku jalanan sadayana para nabi ti kawit Kangjeng Nabi ada dugikeun ka mantena Kangjeng Nabi lamun ngalaksanakeun pernikahan teh nyata sok dina dinten Jumaah. Taku sabab dinten Jumaah sok dianggo ngalaksanakeun pernikahan ku para nabi jeung para rasul mangka disebat ku Kangjeng Nabi dinten Jumaah teh dintenan nikah. Tak sae nikah dinten Jumaah nya. Dintenan Jumaah enjing kumaha mun tebih panganten pamegetna kudu saserahan gampil ngatur apakah di dituna magrib nguruk malam Jumaah istirahat ke dinten Jumaahna acara-acara termasuk akad biasa bisa tuh majelisi ari eta penjelasan majelis. Qala ngadawu sabadul ulamai sapalina ulama sabun